Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Baru Tengah Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palihan dieu yap urang sasarengan. Nah, wargi-wargi sadaya di pengkeren abdi aya bumi anu mencil tinu sanes, namun kaendahanan tenggirangan hayu urang tinggal sasarengan. Sadaya ieu kaendahan alam nu aya di palihan dieu oge bumi anu raoseun anu aya di tengah sawah najan mencil oge tapi teu ngirangan karaoseunana kabetahanana. Kaleresan di pali ditu aya bapak sepuhna anu kagungan bumi di sawah ieu. Yap urang taros sasarengan. Punten abdi teh kaleresan di luhur tengah langkung teu ningali aya bumi di tengah sawah raoseun kitu. Bumi sauh. Mohon dupi jenenganna sareng bapak saha? Pamaman. Pamaman. Bapak Kalana pamaman domba. Oh, pamaman domba. Mohon dupi bapak di dieu tos lami calik. Mami. Mandan. Orang dia lah gitu Oh, nya. mohon. Asli orang dia. Bapak sabaraha tahun bapak calik di dia? Ini ada yang ada 7 tahun malah. 7 tahun langsung. 7 tahun malah. Iya bumi itu selami pak dia pak atau selami pak. Bapak Tadi dah emang hiji pak iya teh bumi tadi dia teh. Oke kan bapak mah kawit mah. Hari ieu mah kasebatna teh batur mah sareng bumi we pila. Tadi mah saum sawah hari nu ada mah teh gitu di dieu mah rasa. Dan teu kada akut-akut di bumi. mohon janten raoseun lagi yang buminya Pak. Asli mah nu itu Di pali ditu di luhur. sareng batur. Oh. Ayo apa mah di dia mah mencios teh sekantenan ari kusum dama gini. Ah, sok marasa ge dari ieu kantenan. Mun sabatur mah bumi we nyalah cek yang teu angkung. Ini saya kita teh tinggal naraoseun. Terus itu di pengker teh seueurnya aya domba, terus aya meri, itu kagungan Bapak. Alhamdulillah. Itu nama Garut ya pak. Kanes. Pan apa mah anu nalahna kan nami maman subur. Mohon. Jantan sok bener maman mana. Tah mah ujungna teh maman domba. Memandong. Wirehna seneng kana domba. Nya domba seni gitu. Kalau bener teh saurang Ciremang mah domba seni. Oh itu teh domba seni itu Domba pak. seni gitu domba anu sok batur nu sarana kalapan. Oh mohon. Domba benan gitu. Domba Jadi bapak mah nalahna teh didinya kan bapak sering
tadinya sering gaul di lapang jantan orang Cilembang orang mana akrab teh wirehna tina doma marang mang enong akrab teh dina doma jantan manfaatna dina doma teh wirehna ka urang aya Jadi orang Cilembang terangna bapak teh meureun bapak sa bapak Maman Doma meureunnya. tadinya jantan orang-orang menak kota terangin tuh sareng akrab kudina kaseneng Mohon. berarti tina kagaduh udah ya udah bapak mahnya lah kayak kagaduh wae batur mah jalan balingan mun balingan sering ka dieu teh sakaseneng dina doma Dina domba. mau wae geus cenah Maman doma aing teh lieur cenah teh lieur nanyakeun Mohon. jadi nalah we di Cilembang ka mana ka Mang Maman doma entos pasti ka abi pasti jadi urang Domana sok diical tara Bapak. Kalasan kamari kurang berungang atau siapa kalapang ini kalasan hadir yang orang waktu tawa sagara kalasan gini banyak di bawah 17 di alhamdulillah ya kang kolot mah di kampung 17 juta kemarin Hijina ada Pak. 17.500.000. jadi tina ternak sendiri hasil karya begitu Mohon. bangga lah gitu Allah respon. bangga kurang berarti kamu ke batur ku ahli senang jika digarali nyala coba jam kita gak mah artos sakitu teh nya kan aya domba sayur mau yang 17 juta teh itu we dikirimkeun sakumpul urang tos aya ngarintis dorong untuk pemerintah dibantu bapak alhamdulillah pribadi berhasil kita ternak jika biasa nanya pola lihat tuh bapak malipun neng gimana rumah mana kaca bakan bapak mah udah ngarit kayak alina teh ngarit ngelajipun wargi-wargi sadaya janten alhamdulillah Bapak Maman teh suksesnya Pak di kawit Ngarintis. ngarintis ti mimitin ugi ka ayeuna teh janten teu aya pacabakan sasaha deui waktu Bapak Mamannya Pak. Itu sarang geus. namanya punahna kita sareng punahna karantau putrana. ngalitan gininya Mohon. hanya diajar mandiri nah tina rumah karaos Ya alhamdulillah nyapanya ngarintis ti nol gitu. Alhamdulillah ayeuna tos sukses gitu mah. dina pun anak hoyong Hayang ngiring istilah hayang ieu gitu nyapanya neraskeun usaha gitu. mama nu karaos yakin menunjang Mohon kami teh Pak. gaduh ahalian nu sanes gitu Asal talitinya Pak. asal tadi teh alhamdulillah mung do mana teh kayaknya asal-asalan enten aya domba masih namun tadi teh konsepnya hari domba sayur mah hoyong ulas-ulas juta teh diringkit itu we sakanang aya domba seni mah anu kalaresan kaange ku jalmi Ijian hiji ge ayaan. Lumayan ya Pak hiji oge. Percantan batu mah kuat kata 40. Oh. Alhamdulillahnya Pak. Domba seni teh Pak. Domba seni namanya teh Pak. domba seni masa los kumanya jantan teu aya ukuran lah harga teh Tapi kami eta tiasa di apa domba seni itu domba seni apaan Biasa. oh tiasa Oh, upami tiasa. paranto justru pak orang Cilembang anu disebat mena upami tak kamari we bade kurban alim domba sayur hoyong domba kieu tapi anu parantos we lain kalapa tapi eta dina rasa apa dina raosan sami bentan sami sami mau aya kelebihan ada domba kieu syukurlah ada aku ngerinya manfaatna kan. aku domba nasi daging Oh. Sur dagingna meureunnya Pak. ini nama kan hiji wajan kieu mah 20 kilo Mhm. mawi pokoknya orang mah area memakai parantos layak kak apa gitunya bapak gini sebelum itu bisa gawe para tong gitu nama mama kudu ada kurban besok teh hargana geus Bentan deui.
tos pengawas biasa lah. Jantan abis kene domba ngora pangitunnya. Utamina mana yang domba nong bari anu parantos makalangan anu senang makalangan ya makalangan biasa di sana apa biasa dengan hiburan kita mah sedang kalau saya mah terus kamari saudara gitunya kali kita tahu habis ke-20 teh ngerasa isin kurang kampung tapi gini nawisnya itu kayak ulah sana lah kurangan we geus 17.5 kurang mah orang sisi 17.5 kayak mini parta asal mangawet yang haji nah atau kan mun 17.500.000 teh Pak 17.500.000 tanya mah murahnya Pak tentang sakit tuh teh Pak 17.5 teh mangan cenah di daerah harga murah tan moal kali nyebutna. Ya sar Bapak alhamdulillah nya Pak sakitu teh Pak. Mahal orang sisinya. Nah, ya orang kata alhamdulillah secara mah murah sakitu. Da do mah cenah tos. Emang upami ya benkeun teh tos kayak kulkas neng. TV hadiahna. Eta mah kayak hadiah. Tina domba eta teh Pak. Tina domba eta mah abdi TV geus 3 kulkas. Hadiah. Tina domba nu kamari Bapak insya Allah kamari. Alhamdulillahnya Pak. Banyak kulkas. Ku domba eta juara hiji. Tapi Pak, domba mah kitu ah. Wartos gitu sanaos aya di sisi. Moal mungkin upami teu wartos ka wartos. Bapak dileuweung ge urang ujung Berung Bandung terang. Jadi pawartos semuanya Pak. Tuh ngaran pamaman domba aja domba mah. Di mana cenah di pamaman domba? Serokeun cenah alamatna geuninnya. Jangan di tengah sawah kieu aja Pak nya. Alhamdulillah. Di Bandung ge dugi ka dieu nya Pak. Aduh paman cenah. Jantan wes seueur baraya teh nya Pak. Baraya tina domba teh mangpatna teh seueur dulur lah utamina. Mohon leres Pak, mohon. Seueur dulur sareng urang mana kuningan. Terangan mawi bapak mau kapoe kandidasi. Bapak mah teh sieun gegedor ka bumi. Da warabuh gitu. Lur. Ka keluarga si Nong aing bilung Nong. Dia kapoekan. Hadieu bade. Mana teh hari bangnya Pak? Oh, seueur baraya mah. Seueur bae leres. Teh geuninnya. Alatan dina seni domah gitu. Ya gitu mereneng hari bapak mah profesi bapak mah dimulai ya tadi teh dirintis di Serpang Muda duit Kiwari bapak pacalakan ngurus domba. Eta teh pemuda Pak. Bapak mah ti pemuda nyangkutkeun ka bapak yang kawin Tina hasil domba gitu Pak. ngajual domba. Alhamdulillah. Hayang saung ieu pertama baheula hayang saung cenah. Jadi saung ieu tina hasil domba sami Pak. Tina penjualan domba atau kumaha Pak? 2 siki domba tah. Penjualan domba. Bumi ieu teh. 35 juta nu dua. Bisa etna 30 jaman kapunten. Itu kita setna. Dari makai seueur kai mah bentang gininya awet. Jaman kapunten saya 30 domba 2. Misal domba 2. Ya alhamdulillah. Bapak yang dianggap pengker ya? Mana sama Nah, Bapak hatur nuhun kana waktasna abdi ya. Yang ninggalian ka pengker amin amin. Jig bebas lah ada lain. Pokoknya wilayah belah dia mah jig.
Lembur Baru Tengah, Desa Astana Mekar, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Insyaallah urang patepangdi tina waktos oge video anu sanesna. Pribados pamit mundur, wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.